Teu aya deui. Nyanyi teu aya deui CS. Oh. Naon nya? Di antawisna pajabana ti lagu anjeun lagu naon deui? Oh, dangdut aya. Kumaha lagu dangdut? Lagu dangdut rupa-rupa dangdut mah dangdut Sunda. Erek lagu band. Dangdut Sunda? Geuning ayeuna aya lagu kalangkang. Kalangkang. Terus? Kalangkang jurig. Cing. Ulah. Ayeuna mah kieu bae nya jamnya. Lamun urang papasean moal aya tungtungna leuwih hade urang duduluran, eueuh hayang ngadenge cing. Lagu naon wae cing? Lagu band aya. Lagu band ge ngarak kudu nyarita mah penyanyi band. Eta fungsi kana empok. Naon pod? Penyanyi pop fungsi. Ana ieu kana band nya teu band. Teu nyaho band ih. Ari band teh kumaha? Benjol sagede-gede kieu. Atuh lah kan ukur nyari tahungkul emben nyanyi. Guru teu aya deui geus ajeun cing salian lagu anjeun. Dangdut teh kumaha? Dangdut Sunda aya. Kumaha dangdut? Dangdut? Dangdut Sunda. Heeh. Aya, manuk dadali aya. Kumaha cing lagu alah eta teh riwayat ijem lagu manuk dadali teh. Kumaha lagu manuk dadali teh cing? Kudu we ngarak kudu nyarita mah urang gowok nyinden teh aki-aki sareuring. Aduh, keur ijem ngawi aki-aki marewek. Cacak aki-aki. Teh eta. Kumaha mun nini? Oh, nini mah komo abret-abretan. Palingan atuh salaki kecilnya. Yo abret-abretan sote nini diseureud kalah. Kalah naon? Kalah jengkong. Ijem. Cing hayang ngadenge lagu teh kumaha teh? Manuk dadali teh. Manuk dadali? Heeh. Aya atuh. Nu kumaha? Heula atuh da urang teangan heula. Ieu na surupanana pan kudu ngaharing. Hariring lain haring. Heeh. DM. Oh nya dehem heula. Sing aya suara mentog itu ai di dehemkeun makan urang lancar. Ka lagu kumaha cing dengekeun? Manuk dadali. Heeh. Masatna pulupur jauh di awang-awang manuk dadali begitu. Lain mah tadi saya seperti kenana. Manuk dadali. Entrep di nuna. Saya dina lagu ieu teh hari dina wayang lagu Geger Sore. Masih Geger Sore. Eta ge kudu lain bisa mah ari mah sih nanyakeun. Punya eta urang mah aya sateh geger unggul gegeran lain Geger Sore. Naon teh gegeran? Nu kumaha? Ayo, Anu kumaha gegeran? nu gegeran sagala nurutan, naon batu nurutan urang milu. Oh, lamun aya nu digeba misalna. Gelo. Gelo. Kayak memane jadi gelo. Eta. Ayo mah urang. Ayeuna urang ulah kagok babarayaan, jem ulah kagok babarayaan. Maneh pangalaman tina nyinen, kami malah pengalaman tina jadi paraji. Oh loh, maneh teh jadi paraji? Heeh. Tong ditanyakeun pengalaman ananya panjang teuing. Heeh. Geus ayeuna mah nyinden lah yang ngadengikeun sorak maneh Maneh nyinden. teh paraji, apa sih keneh enggeus? Ayeuna mah urang rarageman kumaha carana? Ya urang jeung salaki, nah maneh anu rek diserahkeunna urang. Mending cek urang mah maneh diserahkeun. Atuh lain gerek ngelehan maneh jatuh. Geus hakan ku sorangan tadinya. Lain ijem ya. Cing ari maneh boga naon salaki kami teh ena sanyanya aya barakanya. Geus bikin nu acuh ka kami teh. Oh, nya eta mah kurang ieu na meureun. Aya maneh boga naon sih? Kurang buli-bulian. Sebenarnya eta beungeut maneh make susu. Oh, lain susuk deui urang. Geus rupa-rupa diasup-asupkeun ka awak urang. Alah, naon wae di antarana? Di antarana kawat, jarum, paku. Susuk wae awak urang mah.
Sanya nama waleh ijem teu ngarti. Da ayeuna ijem kudu sadarnya gerayu ngenteung gerayu. Hahayu. Hayu ngenteung geranya ijem kudu sadar. Sok tempuna ngenteung beungeut ijem jeung beungeut ece alus mana? Alusan urang geuningan. Mane mah teu beda jeung kokok belung. Eta maneh nepi ka teu sadar kitu eta kamaru. Ayeuna mah geus ulah-ulah parare omongnya moal tungtungna nya. Nya. Bener? Bener. Ayeuna mah leuwih hade urang sopan ngomongna. Oh, sopan. Ulah ngomong kasarnya. Nya ayeuna mah batas ayeuna ulah riributan. Ulah ayi ijem Kah cece. Ari ayu teh parantos sabaraha warsi atuh sareng pun lanceuk teh. Parantos kenging tilu warsi. Kumaha karaosna kuraye eta sapanjang 3 warsi. Karaosna teh senang subur makmur. Ari aja mah bunga. Aduh. Ijam sapanjang ayi dipihukumku salaki ece eta dirisikoan sabaraha Sadintena agung abdi mah sabaraha nya eta sih dugikeun ka kapal terbang mah kapeser banding ku deudeuh-deudeuhna salaki ece ka abdi banding ku nyaah-nyaahna hayang naon ge abdi mah dilaksanakeun wae kamari hayong kareta dipangmalikeun tu ngajugrug gareupeun imah asal tinggal daek ge marabanana. Banyak kereta ke di parabannya. Lamun kitu nyatana bener pilih kasih. Jadi kamane mah segala kahayang dikugu. Ih, cumpona. Ai jem. Ece nyuhunkeun bantosan ti ayi. Da ka ece mah tos acuh manehna teh boro-boro ngarisikohan malah suang ece ge dieclok. Tuh nya, eta beunang diolo ku lalaki teh. Benang dirayu, eta teh rayuan sendal jepit. Astagfirullahaladzim. Ayi, ini eta dina cepil ayi teh suang aceh. Mana? Eta nu diango. Menang meuli euy. Ngaku. Teu bisa. Teu bisa eta suang. Damai. Teu bisa. Teu bisa menang meuli. Bapak gitu mah aja. Kumaha. Aduh. Angger kene ieu para sia cita tadi untung teu budal oge. Sabarangan wae. Ya. Kami teh can lolong eta teh aduh yang nu gelon aya datang ieu ka beneran. Eta suang teh geuning urang teh dipake ku si Ijem. Heuh eta mah dieslok ku dewek. Ulanjaran si Ijem harita teh kapan minta diserahkeun dik diolah heula ku suweng ulah wae ka minta diserahkeun ayeuna. Sabab kudu minta dihampura heula ka maneh tah ayeuna nu rek mereskeun teh Pak RT. Ngomong atuh si teh kumaha ici. Saya. Ye, Adi RT. Saha teh? Saha ieu teh? Ih, Aom. Aom naon? Aom Jatuh Prami. Jatuh kami kumaha teh ngaran teh nu balek atuh buruh teh. Ih, apaan ngangoe tengah ngos sastra. Ieu teh emang jai teh jai. Nya. Heuh ubar saresma. Hah? Ubar saresma jai teh lain. Nya bareto. Heuh ari jate jahe, ari ieu teh irung. Nya. Lamun irung mepet popokan ku jahe heuh. Nya. Jaena tapi nun teu mereket ya mah. Jahe nu lempeng. Kete aya naon anu mawi mah jai sumping ka dieu. Ka dieu teh kieu Nyai, kaduanana nu mana nu jenenganna Nyi Ijem. Yo, saha ieu teh saha? Pak RT ieu teh. RT nya. Saha jenenganna? Wah, pan bieu geuning. Oh, jai. Nya. Mun teuneunan atuh tambahan ulah sauted ngaran teh. Hor atuh da sautet oge asal bisa ngagawekeun anak alus ngaran mah. Jai ditambahan ku op jeung o jeung ang. Jadi Jaipong. ya Nyai gelis. Tah, Kunaon jadi riributan wae. abdi teh ceraos Pak RT. Teu raos kumaha? Kabayangkeun ku Pak RT suang abdi geura tempo suang abdi aya di Maru. Oh, coba aya di Maru. Kuringan meunang nganjuk euy. Keun wae eta mah Nyai ayeuna mah kudu beres, kudu roes sakadarna. Atuh di Candung mah da geus biasa kitu. Biasa bisa kumaha Pak anu kolotna hara. Nu kolot hara arek teh hara kumaha Ada atuh dah. gong, mana ada saya ada gong. Maneh nu bedegong mah tukang rebut. Ada kan mana pukul ngaku-ngaku. Bisa dicakal sia. Gara minta dihampura ayeuna sok buru-buru kanya. Maneh Ridho di Candung teu? Tanyakeun ka si Ijep. Jep maneh Ridho. Ai urang mah nasi burang di Sandungnya.
suka wae Ridho. Oh Ridho. Ridho. Ari maneh deui Mas? Ada geus kapalang ayeuna mah. Heuh pek atuh keur seling hampurakeun aya mah urang bebarengan Ampun Masnya. Sawangsuna adinda. Tuh Pajai nuhun atuh Pajai kuring ieu bisa dibereskeun. Atur nuhun atuh ieu keadilan teh jadi kuduaan merentos kahartos aya namayan kewajiban teh kitu tumarima kana takdir. Cak kitu geuning nuhun pisan ya.